anu fungsi kapiati kiwari urang ditepangkeun deui hariring nu fungsi nyanding ayeuna datang halang di hayu patarema tinung cacakeun mengpeng aya kasempetan ayeuna mangsa nu endah hayu urang Sukabunga caang bulan 14 nerewangan ati bangla ayeuna mangsa nu endah hayu urang Sukabunga caang bulan 14 narawangan ati bangla anu fungsi kapiati kiwari urang ditepangkeun deui hariring nu fungsi nyanding ayeuna datang halang hayu patarema tinung cacakeun mengpeng aya kasempetan ayeuna mangsa nu endah hayu urang Sukabunga caang bulan 14 nerewangan ati bangla ayeuna mangsa nu endah hayu urang Sukabunga caang bulan 14 narawangan ati bangla